kalaluman itu Gusti Allah si ohang kamana eueuh itu si Rahma arah reueuh deui ka kamarana bakat nyari fokus kalaluman kieu teh teko trarehe tengah kieu teh nu nya lampeur si ama biasana besok nyampur eueuh ayeuna mah si ohang eueuh bakat adi geus kalaluman kieu teh da sok ada reueuh jelema teu cara ari keur bararupuh manehna geura sok aya we ari ieu keur butuh mah eueuh si abah kok eueuh kabarna teh geus heubeul cager kitu jeung aya katu di imahna ieu teh asararehe jelema teh nya kamarana nya coba nelpon si abah sugan aya sugan diangkat yuh aya kok pajurawat ieu kabar telepon ke Gusti Allah ajaran ah telepon si abah sambungkeun heula kabelna tetot 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 tetet 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 tetot 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 tet tah da nyambung tuh abah angkat atuh bah nyambung gitu ya tapi tadi angkatnya kenal apa si abah tanya kok yang angkat telepon aya ah sekantor ikan itu teh naonnya kok teh hiung kieu nya kitu HP disada teh na ieu kantor kan cerita awasna sabelah ini nya sada HP kitu nya dengan HP disada nah halo tah bener diangkat halo assalamualaikum Waalaikumsalam bah keur naon atuh paplilang angkat HP teh kumaha cager keur ngawaan awi bieu mah alhamdulillah cager keur naon ayeuna kot eueuh ka dieu atuh kot eueuh nyampur kalaluman ieu teh haream ulin teh mah kararieu ningan terbawa duit teh pagawean roba yen teh kalah yang tanang ge dahar go herarese sugan we payu hiji-hijieun sugan aya asepan eta non teh da nyieun teh ciruh leutik keneh sugan we keur ngarakeun jajan we nah atuh bah ngomong teh tertarik kegerangan kitu teu jelas nya cek tuh gogorowokan dia teh carita teh duka-duka geus peuyeuh meureun teh dumeh geus kolot pira aku ka teu kadenge heueuh teu jelas video nak itu teh ah make headset biar ame jelas ame jelas bah lain eta kumaha kabarna di dinya dewe ka asal lieur ya teh non lieur nya lieur naon atuh kot lieur tadi pengangguran sugan teh ubar kana jelema ngajaran obar nyamuk di uyup astagfirullahaladzim ngadahar obat nyamuk Allahu akbar si abah Gusti Allah eta kapan obat nyamuknya na atuh bet di dahar ku jelema lieur kumaha tuh aya lauk di balong sabaradag heueuh jeung terong cabe aya lauk mah di dieu oge galede tuh terong loba ngan eueuh teh mah duit tunggu di dieu mah lauk oge aya anu sakital hiji tuh oh yuh kaheula bahek dilaan ieu na headsetna luplek aya sinyalna teh kunaonnya bisa nah atuh itu nya make sinyalan dengan coba dibawa ke dia lain bah ari si ohang kemana make eueuhnya sapoe eta teh katingali untuk papanggih teuing si ohang madu ka mana da tadi nyebutna teh moro meureunan da eueuh di dieu teh naon moro naon atuh kade bisi moro tepugu bisi moro rana naon teh segala make moro di mama budak kayaknya teh jabat cocokoana dibawa di kaduri du cek urang mah nyebut nama cek tetanggaan mah boro cak-cak cenah nya naon atuh cak-cakot di boroan cenah si ohang teh yang dengan sangu cenah da eta mah sagala di dahar budak teh anjir bah kade ka si ohang teh kabita nya dipesenkeun asa hayang kuring oge bah daging cak-cak mah da gaji cenah daging cak-cak teh